Oda pedah namina kuo biasanya kan nami tio gitu mah orang Jawa. Ternyata ari orang Sunda mah tia. Hi kapan Sunda jeung Jawa bedana hurufna saeutik. Sunda mah identikana huruf A, Jawa mah kana huruf O. Mun di Sunda kakak berarti di Jawa mah sok kompak geura. Mun di Sunda tata di Jawa mah mun di Sunda jaja di Jawa mah mun di Sunda batal berarti di Jawa mah mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah tong ngajerit neng, tong ngajerit neng eta dina hati aya jangan jawab bisa neng sok bekaskeun aja tong ditahan-tahan lepaskeun bisi setruk sok tungtungna kana O. Mun di Sunda kuntul di Jawa mah astagfirullah baca awas ditengor ku turup gelas di Sunda kuntul di Jawa mah bangok